Mak, isukan panggilkeun timelnya. Urang rek interview gawe. Wah, aya panggilan lain. Heueuh, Mak, alhamdulillah. Oh, syukur atuh. Anu geus aya panggilan mah sing katarima we. Kala mun geus bagawe sing bisa mihapekeun diri. Malah teu boga saingan dina pagawean teh. Mau lain waranian nyaingan urang, Mak. Naha? Urang mana jangan kieu-kieu ge boga hodam, Mak. Ah, hodam nahaon ieu teh? Hodam urang mah singa petot. Kan penting geus dicek mah ku urang hodam dina TikTok. Tah hodam nate eta. Pamali si ate lo sakit kituan. Musyrik eta teh. Tanya kanu kitu mah. Ibadah ge mali tarima 40 poe. Oh, jadi nu ngaramal-ngaramal kitu teh pamalinya mah. Ya heulah. Musyrik nu kitu teh dosa. Oh. Atuh mali. Tuh, timal teh geus dipanggieunkeun. Da kiraha initna. Da mal jadi mah interview lagi. Naha? Mal jadi gawe lagi. Hor ari maneh? Na gawe di mana kitu? Di BMKG. Sia mah batur maharayang gawe di nu kitu teh. Ari si hayak amumul. Atuh da sieun dosa mah. Maka sieun dosa. Na gawe naon kitu? Ngaramal cuaca. Da ka mana maneh hoyak geus rapi. Rek interview gawe deui, Mak. Da geus aya panggilan deui. Aya, Mak. Kade teh cereg deui cara teh heula. Moal atuh. Bener ieu mah. Gawe naon kitu ayeuna? Jadi asisten dokter, Mak. Oh, atuh alus. Jong dirungakeun kumaha sing lancar. Heueuh, Mak, doakeun nya. Moal dahar heula. Moal engke we. Mak, ieu sosis kurang bawanya. Buru-buru soalna ieu bisa telat. Hek, bekal keur di jalan. Mudah-mudahan interview gawe nu ayeuna berhasil. Piraku we, atuh kudu gagal 2 kali. Karunya oge si Emak sok ngarepkeun budakna bisa menang gawe. Kulantaran jarak tempatna nu lumayan jauh, abi ti imah naik ojek. Soalna jalan menuju ke jalan gede teh lumayan jauh. Jalan oge untungnya keur teu macet. Jadi bisa datang tepat waktu. Alhamdulillah nepi oge. Duh, tapi lapar euy. Oh heueuh, pan tadi makan sosis. Untung ti imah bebeklan. Komo sosis Kanjer Singles Hot mah praktis pisan. Gampang jeung teu riweuh. Geus kitu bisa didahar di mana-mana. Soalna loba pisan sumber protein. Dahar ieu ayeuna bisa wareg nepi ka beurang. Jeung deui aya saos lada nu nyeun urang matak melek. Pokona ieu bisa jadi solusi lamun urang eukeut lapar. Geus urang ini heula. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Gagal deh wae gawe teh. Balik we mah. Dari Lempang urang bari nyanet Kanjer Singles Hot. Ngadah wareg nepi ka imah. Pokona imah wajib pisan dibawa ke mana-mana. Ulah nepi katinggalin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha lancar? Gitu we, Mak. Itu kumaha ya teh? Terjadi deui kaweana oge. Itu sia. Nah, maka teh jadi. Mung sieun dosa. Dokter lagi sok nipu geuningan. Dokter naon gitu? Dokter gigi. Nipu kumaha ari sia? Sok masang gigi palsu. Dasar bolot. Rek naon eta maneh? Rek ngaramet. Ngerek dahar atuh, Mak. Nah, ndak mau macan nyangu. Rek ngerecek orek kadut oge encan da minyakna. Ari emak. Urang rek ngalamar gawe deui. Piraku teh sarapan heula. Tara euceug sia mah ngalamar gawe oge. Beneran, Mak. Ayeuna mah aing ngusun keburangan. Mau sosis we Oh, geus sama ka sosis. Wareg gue eta oge. Mudah-mudahan interview gawe nu ayeuna mah lancar. Piraku we atuh rek gagal wae. Mana zaman ayeuna mah meuni hese pisan neangan gawe teh. Mata kudu bersyukur ieu lamun geus baroga gawe teh. Kulantaran di imah urang teh sempet sarapan. Urang bakal Kanjer Singles Hot. Pikeun ngesian badeung anu praktis, set dan anti ribet. Dahar sosis ieu mah bisa wareg nepi ka beurang. Kata mah aya saos ladaan anu matak nyeun panon tetep melek. Pokona mah ieu bisa jadi solusi pikeun kaayaan lamun keur lapar. Bismillah, mudah-mudahan lancar ngalamar gawena. Aduh, Gusti Agung. Ngan hayo we gagal neangan gawe teh. Iraha atuh rek menang gawe nu ecreug. Arek rarabi can bisa nyango. Pokona mah ieu sosis wajib pisan dibawa ka mana-mana. Ulah nepi katinggalin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha gagal deui? Ya cek aing ge daon. Datara euceug sia mah. Atuh da lain teh hayang mah gawe teh. Ari gawe anu kitu mah hoream. Gawe naon kitu? Ngobehan mau.